Wilujeng enjing sadayana. Dinten ayeuna urang bakal ngalaksanakan wawancara video. Sari laporan ngeunaan kagiatan anu urang laksanakan kalayanan tujuan mimiti ngumpulkan tugas bahasa Sunda. Kadua, pelatihan bahasa Sunda. Katilu, ngalaksanakan wawancara langsung sareng tungtuna terang sabaraha cara pikeun ngadamel tuangan sareng tempat strategis pikeun dijual. Satu caninti video ngamungkinkan urang ngenalkan diri. Urang ti grup hiji anu diwangun anggota. Abdi Grace, Abdi Laura, Abdi Patris, Abdi Jeremy, Abdi Alvin. Wilujeng enjing Pak. Saha ngami Bapak teh? Nami Abi Puji. Aya naon ieu teh? bade wawancara Bapak. Di mana Bapak diical pikeun kahiji kalina? Abi jalan pertama kali di dia. Di dia. Naha Bapak milih icalan eta dugi ka ayeuna? Lamun bicara masalah kumaha kunaon gitunya naha gitunya di jalan nya jodohna aya di dia mun sudah teh. Jadi di jalanna rada hampang lah gitu. Nah anu diical ku Bapak teh? Tahu lamun bahasa Jepangna tofu. Ayeuna mah disebutna tahu pedes kapungkur abi karena bahasa Jepang amai tofu. Iraha Bapak mimita icalan ieu sareng ti jam sabaraha ngamimitan icalan sareng tutup jam sabaraha? Di jalan pertamana lebih kurangna tos 6 tahun ya. Dimulai bukana langkung jam 8 sasaepnya we sehabisnya aja. Oh, semua rasa deh. Semua rasanya ada di sini. Tahu wedang, sayuran bakso ayam. Asik. Mang sabaraha rek meuli ieu? Seribuan. Amang abdi meser 4 cilungna. Ya. Abdi teh rek meuli ieu sabaraha Bu harganya? Hargana 7 ribuan. Beli saporsi. Seporsi nasi uduk, nasi kuning. Nasi uduk. Oke guys, ayeuna Abi rek beli naon teh Pak? 5.000. Beli apa namanya nama kacang hijau. Oh, kacang hijau. Orang beli kacang hijau guys. Berapa Mang? 5.000-an. 5.000-an. Pulangan gocengnya. Iya. Halo sadayana, orang lagi beli minum nih. Orang manggian kursi heula. Kami ngatosan pesanan anu bakal datang. Wah, pesanannya datang. Tiga. Halo sadayana, Abi teh rek review naon teh Americano Coffee. Nyobain heula nya. Kita minum guys ya. Rasanya pahit guys. Tahu anu orang meser satu canan. Ini teh isinya apa ya? Kita buka dulu ya guys. Oh, ayamnya. Isinya teh bakso. Enak pisan. Enak pisan. Abdi rek nge-review tahu isinya naon ya? Ini teh isinya ayam. Jadi Abdi mesen orange juice. Abdi mesen boba. Abdi mesen macam milkshake. Abdi ini mencobakan. Iya, nyoba. Kita tusuk dulu ya guys. Dengerin. Enak tuh. Enak pisan. Seger. Guys,
sini Abdi tadi beli nasi uduk. Di sini aya endog, bihun, tempe, karupuk jeung sambalna. Enak pisan. Jadi Abdi ingin nge-review makanan yang Abdi beli di hareup SMA 1 Cibinong. Ini teh cilung. Rasanya ada asin-asinnya, pedesnya guys. Halo guys, ayeuna Abi rek nge-review puding buatan sama Grace. Kami ya Grace, harus diberes. Bahannya Nah guys. Kami di Pasihan Puding Kaindung Grace. Coba. Atur nuhun ya Grace. Manfaatna orang bisa nyobian jajanan khas SMA hiji Cibinong. Oke, sakitu we vlog ti urang. Dadah.